Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring Bagas Pratama ti kelas 11 IPS 3. Ngadegna simkuring dina ieu waktos. Simkuring bade nyanggakeun pidato anu temana ngingaling tepang tahun nagara Indonesia anu ke-75. Bismillahirrahmanirrahim. Langkung ti payun. Hayu urang manjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Salawat sinareng salam hayu urang limpah surakeun ka junjunan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka para kulawargana, ka para sahabatna, tur ka urang salaku umat mantena. Bapak Kepala Sekolah anu ku simkuring dipihormat, Bapak Ibu Guru anu sami-sami ku simkuring dipihormat, sareng sadaya rencangan anu ku simkuring dipikadenge. Alhamdulillah, urang tiasa tepang sok sanaos teu paamprop jongok patepang wajah. Kumaha kitu dina kesempatan ieu simkuring bade ngadugikeun pidato tentang mialing tepang tahun nagara Indonesia anu ke-75. Hadirin anu dipihormat, riogi kauninga seueur pisan pengorbanan anu tos dipasrahkeun ku para pejuang urang kapungkur dina melaan kamardekaan negara Indonesia. Kukituna urang salaku generasi muda penerus bangsa tos sakedahna neruskeun perjuangan para pahlawan urang ku jalan diajar anu giat, ngawujudkeun cita-cita pikeun ngajadikeun kahirupan bangsa Indonesia anu leuwih hade jang kahareupna. Hadirin anu dipihormat, ayeuna mah teu kenging aya deui perpecahan serta permusuhan di antara urang sadaya. Mugi-mugi ku sumanget 45 urang sadaya ngabangun negara ieu ku sifat silih pikanyaah, silih pihormat, jeung ngabantu pikeun jalina keharmonisan seperti anu kurang harepkeun jadi negara anu sejahtera. Kukituna hayu sukseskeun reformasi gelombang kadua ieu pikeun kawujudna kahirupan bangsa jeung nagara anu langkung sejahtera, demokratis, sareng oge berkeadilan. Hadirin anu dipihormat, rupina mung sakitu anu tiasa kusimkuring didugikeun. Hapunten milih aya cariosan anu matak teu raos kana manah. Punten nu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.